Ieu kanggo anu masih ngarasa ngabogaan diri, ngabogaan harta, jabatan, pangkat, paras, ngarasa ngabogaan kesehatan, masih aya sombong angkuh dina dirina. Mangga urang tadabur surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jeung satemana Allah geus ngaluarkeun urang ti beuteung indung urang sadaya, la ta'lamuna syai'a. Dina kayaan teu apalna naon. Lahir kamu ka bumi ngan saukur bisa ceurik. Teu aya sugan ayeuna aya jalmi lahir kamu ka bumi tiba-tiba langsung bisa baca, langsung bisa nyarios. Teu aya, la ta'lamuna syai'a, teu apalna naon, teu mawana naon. Nah tiba-tiba aya jalma anu sombong, aduh kacida surida. Terus kan ya Allah turun deui, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah ngajadikeun pikeun urang pangdangu, pangningali sareng rasa supaya orang bisa belajar tah. Ngupingkeun ibu nyarios ieu pulpen saur ibu teh ditingali ku soca pulpen teh nu panjang. Akhirnya aya rasa setiap nu panjang ieu pulpen. Bayangkeun lamun Allah teu nyiptakeun pangningali ka urang ngan saukur pangdangu. Saur ibu teh tah ieu pulpen nu panjang, cenah setiap nu panjang pulpen hiji mangsa nyaga anu panjang. Ditarik-tarikna satarik-tarikna akhirna ngajorowok. Wah cenah naon ieu mah pulpen teh ngajorowok. Wah akhirna kesimpulan ieu mah pulpen anu aya sora aneh kitu kan nya. Itu luar biasa na adil. Di akhir ayatna la'allakum tashkurun. Semoga urang teh bisa bersyukur karena nikmat Allah ya. Wallahu a'lam.